Waktu Rahayu datang mangsa di Waluya. Nitis Mancini Mustari. SMK Mitra Pasundan, Wisudawan, Semangga. Yang beda nges aki-aki mah aduh. Tukur biasa pisang segala rupa aduh. Kelak kedeung. Kumaha Kayak ada seno poho ieu teh euy. Ikrat kita dipake. Iya. Dodot dipake teh. Batu ali, batu bacan. Cobi di emutan di Kelak naonnya? Oh, ini si lain si Suha. Gusti tekan ini. Kemana si Suha? Coba calukan si Suha. Biasanya si Suha mah sok lagu, cenah biasana ge sok. Sok cobi. Daun kusma cing hareupeun.
sia teh suha. Kumaha? Kamana wae atuh tinggali panganten geus karunya geus manaseun teh tadi. Apa natu? Di dangdang we sakitu beungeut siga bae sebat atuh. Gusti meni kita teh nyata ka nini. Yeuh, geus tong bos bapak dulu aku tinggali panganten karunya paranaseun karunya. Hawantos paranaseun. Sok dulu. Ya
ibu seueur ngancik nu jero dada. Bapak ibu guru angin doa restu anu ku abdi bisunakeun. Dedeh ting anak cimat awaki teka rasa 3 tahun milana hidup di dia sakola asa kare kamari hidup teh dina kituna teu kudu dipenta ibu sareng bapak sejak pisan ngadoakeun ka sana cik bawa ilmu panemu anu geus ngancik dina ati keur neruskeun cita-cita hidup kecak si mata ibu jeung bapak jadi ciri kanyaan jeung kadedeh ti bapak jeung ti ibu. Pengeserahan STTB secara simbolis. Kalau sekali itu keluarnya ini muter sok salim kali itu keluarnya